ulah doraka anjeun kasaha walidai ka indung bapak anjeun ulah sok doraka ka indung bapak najan posisi indung bapak teh salah tetep aya naon aya adab-adaban labong kena salah wah mangka mumpung salah wah urang teh nyeri hate hate kolot hate indung hate bapak wang geus hirup sangsara geuraheun eta teh sumber indung bapak urang bahkan jadi sabab boga budak urang ngalawan ka urang teh tina sabab urang ngalawan ka indung bapak da ieu mah naon ieu mah di antara nu ku Allah dikontanan di dunia teh cenah naon urang doraka ka kolot maka tinggalikeun urang boga anak pasti bakal ngacengkelkeun urang batak di antarana naon kumaha carana nu jadi budak urang supaya nurut ka urang urangna atuh kudu nurut ka kolot menta hampura minimal da geus maot sok sering ku urang di naon di tawasulan di patiahan menta hampura jadi datang ke kuburan teh lain sakedar ieu unggul bari ngobrol ceuk mama gentur mah hampura aya kitu teu ngadengieun ngadenge nya teu bisa ngajawab heuh maksud teu bisa teh teu kadenge ku urang teu nepi dalam nepi melumpat